jadi bakal karasa efekna ya. Anu biasa dahar isuk-isuk ieu dipindahkeun kana sahur bakal tuluh dahar weh di dinya wareg harita mah dibawa we sare isuk-isuk nyaring bakal lapar deui sabab waktuna dahar sanajan masing ditahan oge nya kuat-kuat wae gitu. Ta eta nya jalma anu ngabatalkeun kana puasana di dieu bahasana waman afsada sauma yaumin wahidin bi ayyastamirra ahlan lisaumi baqiyatal yaumi min ramadana wala rukhsata lahu fi fitrihi bi an asima bisa babi saumi. Jalma anu puasana teh ngahaja dibatalkeun bari mun puasa teh kuatnya. Mun puasa teh kuat, henteu lapar, henteu mantak gering, henteu mantak kukumaha. Ngan pedah ieu mah ngahaja dibatalkeun. Lohor dibatalkeun atawa tasubuh sare jam 8 nyaring atawa jam 8. Bari dibatalkeunana teh bijimain tamin kujima ya. Beureun sarare salaki jeung pamajikan ya. Panganten anyar beureunya ari panganten geus heubeul mah. Henteu piraku tawa. Sarare duaan salaki pamajikan tasubuh teh da karesel ya. Lilir jam 8 kulusa kulisik guruyum garayam merenya langsung tajima padahal bulan puasa batal puasana bari aya kewajiban kiparat engke dihanapnya atawa henteu jima mah di dieu mah bahasana walau liwaton ari liwat teh liwatnya ngasupkeunana ka jalan tukang kana liang bujur berarti ieu mah nya liang nu hareup ge aya hayang ka liang nu tukang cenah liang nu tukang mah rapet cenah ari liang nu hareup mah geus boga budak mah ceuk kasarna mah gorowong dan teu ieu padahal mah hayang ka nu rapet nu tukang cenah dan nu tukang mah paling badag oge sagede janggal jagong tai mah tara gede-gede teuing nya rapet cenah kanu tukang mah anger kanu tukang oge dihukuman sapertikeun kanu hareupnya wa ityana bahimatin atawa nyolokna teh kana liang anu sato karunya nya boga hayam kana bujur hayam leutik haneut cenah ari nyolokna oge cenah ku cingir sok haneut pinuh ku sieur meureun nya atawa anu babari nya ari kana ucing mah karunya kana ucing kana hayam mah naon we sasatoan nya da meureun pangnawani kitu ge jalma eta teh kurang cager nya ari nepi kana sato-sato teuing mah kana domba kana sapi tuh kabayang dijejak meureun ku sapi mah ya au mayitin atawa ka mayit salaki pamajikanana maot geulis keneh memeh diumumkeun dijima heula mayit naudzubillah atawa manggih mayit di jalan manggih bangke geulis keneh dijima tah sami eta teh nya wa illam yunzil sanajan ku dijimakna teh ku dicolokna teh teu kaluar cai mani di ngajima ngan teu kaluar cai mani berarti sakedeung nya atawa aya nu lagi teu daek we kaluar nya da mikiran we hutang atawa ka hayamna kaburu pae tah sanajan teu kaluar cai mani tapi batal puasana dibatalkeun ku jima bari jimakna teh anu sampurna jima nu sampurna teh kumaha jima atawa ngasupkeun anu ngan lain ngan saukur noong jadi
si huluna teh helmna sok biasa di orang mah nya si helmna teh laputnya ari pas diasupkeun helmna ka ciri keneh mah eta mah teu disebut jima sampurna nya. Jeung deui eta ge lamun ditingali nya urang jima sok ditetempoeun taranya hararese coba poek deui. Tah lamun teh mah si helmna asup berarti dianggap jima sampurna. Berarti sanajan kakara satengahna asupna teh nya asalkeun huluna geus kancelep da karasa ieu meureun nya antara kancelep jeung henteu. Henteu tawa sing sireumeun. Tah jimana sampurna sanajan kana jalan tukang sanajan kana liang anu sato sanajan kana anu mayit sanajan cai manina teu kaluar pangna disebut sanajan teu kaluar teh da biasana ku jima mah cai mani teh kaluar biasana tah ieu mah sanajan teu kaluarnya atad asupkeun meureun leuleus we teu bijil cai mani nama can ayaan dukang geus erep. Tah lamun jalma ngabatalkeun kana puasa bari batalna teh langsung ku jima nya sanes kunaon deui langsung we ku jima fa alaihi al ismu maka eta jalma teh berdosa jelas berdosa mah ay jazauhu wa huwa at-ta'zir tegas nama kudu ditakzir ari ditakzir teh ditajir atau di orang manya diwiwirang di orang mah moal aya nu ngawiwirangna oge nya gone cenah alasanna teh naon nafsi nya padahal mah lamun terang mah nya minimal digeurehan we tapi lamun digeurehan teh terkadang apal uing ge tah kadang kan sok jadi pasea nya tungtungna teh uruskeun we naon ibadah maneh ari daripada pasea mah nya lamun geus kabayang mah keun we maksudkeun we teh minimal ingkar dina hate. Naon deui kawajibanana teh wal qada'u fauron wajib ngodoan dina pada harita. Maksudina pada harita teh lain berarti puasa tanggal hiji dibatalkeun di kodoanana tanggal hiji sanes da eta mah geus batal. Maksud pada harita teh ae ba'da imkanihi tegesna waktu pang deukeut-deukeutna pikeun ngodoan. Iraha berarti bulan Syawal tanggal 2 nya